Wilujeng enjing saeureung. Salam sejahtera kanggo urang sadayana. Anuku simkuring dihormat warga kompleks Senyaragi. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Esa. Kusabab rahmat-Na urang tiasa ngariung dina kaayaan sehat. Dina kesempatan ieu simkuring Evegene Ridamanik salaku pamedar dina seminar dinten ieu anu dilaksanakeun di perumahan. Bade napikeun pidato bijak nggunakeun media sosial. Dina zaman digital ayeuna media sosial parantos janten bagian anu teu tiasa dibisakeun tina kahirupa urang utamina keur kalangan rumaja. Ampir unggal dinten urang ngakses media sosial, boh pikeun komunikasi, milariah informasi atanapi pikeun hiburan. Media sosial masihan seueur mangpaat sapertos mempermudah urang pikeun nyambung sareng batur tanpa wates jarak sareng waktos. Salian ti eta urang oge tiasa nambahan wawasan sareng nganyatakeun diri. Nanging di balik mangpaat eta aya oge dampak negatif anu kedah urang waspadai, sapertos panyebaran berita bohong, hoaks, cyberbullying, sareng kecanduan media sosial anu tiasa ngaganggu waktos diajar sareng kegiatan sapopoe. Teu jarang oge urang ngarasa minder kusabab ngabandingkeun diri sareng naon anu urang tinggali di media sosial. Ku kituna urang kedah bijaksana dina ngagunakeun media sosial. Gunakeun pikeun hal-hal anu positif sareng manfaat. Saring heula informasi satuucan ngabagikeunana, sareng pikirkeun dampak tina unggal-unggahan urang. Urang oge kedah tiasa ngatur waktos sangkan teu keleuwih dina ngagunakeun media sosial. Salaku generasi ngora, geus saestuna urang janten pamake media sosial anu cerdas, bijaksana, sareng tanggung jawab. Kitu pidato simkuring sampaikan. Aya jalma mawa bedog, mawa parang kanu suni. Ulah loba ngomong bohong, kudu terang kana diri. Sunggan teh pilar pendopo, hoream tihang bendera. Ulah sok liat di medsos, mun hayang urang teu dosa. Hapunten upami aya kesalahan sareng kakirang. Wilujeng enjing sadayana.